Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadar maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita mitra anu kamari katunda masih dina judul Utari Nagih Pati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana kasuta anu nuju nganterkeun uwih hiji mojang anu ngakukeun ngaran Sarah. Eta hanca teh nya mitra. Sumangga atuh mitra, ameh teu nyangkolong kana waktos, urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Duh nah ujuk-ujuk aya sora anjingnya ieu teh. Jeung ribet aya angin dadak-dadakan angin naonnya. Reg suta eureun bari culang cileung. Hatena rada keung terus ret ka luhur breh katempo bentang baranang nyaangan alam peuting. Aya naon, Kang? Aya sora anjing babaung nyai. Sok tah geura dangukeun. Tuh mene melewung kitu. Tapi ti palemananya Suta harita rungah ringeh bari dangdak dengdek ngadedengekeun suara anjing anu babaung. Kayaan didinya jadi ngadadak keung jeung geuman. Kang mah, suara anjing bae oge meuni diemutan. Hayu Kang enggal mapana, abdi tos hoyong duwi karorompok. Oh, nya hayu atuh. Suta jeung Nyi Sarah harita terus laleumpang deui mapai jalan gede. Leok mengkol ka belah kenca terus lempeng. Nya parat jalan gede leok deui mengkol ka belah katuhu mapai jalan anu rada heureut. Teu lila anjog ka hareupeun hiji imah leutik, tapi katingali campernik. Ari pakarangan mah lega jeung caraang sarta pinuh ku kekembangan jeung tutuwuhan. Reg Nyi Sarah eureun kitu deui Suta oge nurutan. Kang Suta, tah ieu rorompok abdi teh, Kang. Nyi Sarah ngareret ka Suta anu keur nangtung bari rurut reret nitenan kaayaan. Oh, janten ieu rorompok Neng Sarah teh.
Sumuhun Kang. Hayu enggal urang kalebat teu kiat tiris di dieu mah. Nyi Sarah muru kana panto. Terus dibuka kuncina teu dilabrai panto muka. Ret atuh ka Suta anu keur nangtung gigireun. Terus ditungtun dibawa asup ka jero imah anu karasana meuni tiiseun. Ari Suta teu loba tatanya. Manehna nurut bae diajak asup teh. Nya teu lila duanana oge geus araya di jero imah. Kang Suta, mangga cali Kang. Nyi Sarah nitah diuk ka Suta ari leungeunna nunjuk kana kursi. Mangga Nyai hatur nuhun. Gek Suta diuk bari rurut reret nitenan kayaan di jero imah anu katempona matak betah. Ari parabotana mah kawilang biasa bae, tapi menira resik jeung beresih kawasna mah anu bogan hade urus. Kang Suta, antosan heulanya sakedap. Abdi bade ka kamar margi bade gentos heula anggoan. Mangga akang cing raos we calik di dinya. Mangga Nyai mangga. Leos Nyi Sarah asup ka jero hiji kamar anu hordengna bodas. Ari Suta ukur ningali bari diuk. Sabenerna mah manehna oge hayang milu asup ka jero kamar, tapi teu wani. Nya atuh ukur cicing bae cenekul nungguan. Kang Suta, Kang, ka dieu gerak Kang. Nyi Sarah harita kadenge ngageruan ti jero kamar. Nya pugu atuh Suta teh meuni curing hak. Manehna bungah di geruan teh jajantung karasa beuki ratug. Nyai, nyauran salira teh ka Akang. Sumuhun Kang, sok enggal gerak ka dieu abdi tos teu kiat. Akang teh kedah kalebet kamar Nyai. Suta tumanya deui lantaran hayang ngarasa yakin kana dedenggeana. Sumuhun Kang Suta, kalebet kamar, sok atuh enggal gerak ka dieu ulah pura-pura ari taeun teh kawas anu teu ngartos. Enggal tong ngararese. Nya mangga atuh Nyai. Jung Suta nangtung hatena surak ngadenge kitu teh terus leumpang ngadeuketan ka lawang kamar anu katempo hordengna oyag-oyagan. Kusabab geus dititah nya terus bae Suta terus ka jero kamar. Breh katempo aya saurang awewe anu keur diuk dina kursi. Buukna panjang sarta make baju bodas tapi diukna nonggongan. Nyai, ieu Akang tos dilebat bade naon atuh salira teh? Srog Suta teh ngadeuketan. Jajantungna beuki ratug tutunggulan lantaran hatena geus ngabayangkeun rupa-rupa anu bakal kajadian. Sabot keur kitu. Gilek Nyi Sarah Malik terus nyang hareup ka Suta. Barang Nyi Sarah Malik gebeg atuh Suta harita reuwas. Sabab Nyi Sarah anu geulis teh ayeuna geus robah rupa jadi hiji makhluk anu matak pikasieun jeung mata kukurayeun. Jeleng Suta luncat ka tukang. Awakna ngageter turna oge nyorocod. Ari panon mencerong kana tangtungan eta awewe anu sirahna papisah jeung awakna. Rai bulu punduk muriding pating sariak saawak-awak. Sabot keur kitu. Kalayang sirah makhluk teh kakalayangan. Murilingan kamar panon atuh bolotot beureum letah ngelel sarta sihung darang geteng. Celak getih seger katara nyarak celakan tina beuheung. Sarah, nah maneh buat jati jurig. Suta mencerong bari maksakeun ngomong beungeut bias awak ngalepar. Suta, geus nepi kana waktuna si laing kudu naek mayar kana hutang anu geus dilakukeun ku sia teh heula. Ceuk eta makhluk ngomong ditujukeun ka Suta bari seuri cecirihilan. Samalah terus ka kalayangan. Ari awakna anu keur diuk jung nangtung geleuyeu ngadeuketan. Kukuna anu rangguas jeung sareukeut ramakah rek nyekek kana beheung Suta. Anu keur nangtung bari undur-unduran. Da puguh bakat ku soak. Tolong! Jurig! Balicet berengbeng Suta harita lumpat. Terus keluar ti jero kamar. Tapi reup kaayaan di jero imah anu satadina caang beut jadi poek. Sarta les imah teh ngaleungit. Rengkog atuh Suta anu tadi narek lumpat muru kana panto eureun
sarta manehna kacida pisan reuas. Terus rarat reret nitinan kayan anu memang lain aya di jero imah. Tapi sidik pisan, lamun ayeuna manehna teh geus aya di wewengkon talaga, malah keur nangtung dina handapeun tangkal caringin gede. Nah aing bet aya di sisi talaga ieu teh. Dadah ceuk rarasaan mah tadi teh aya di jero imah si Sarah. Nah ngimpi aing teh kitu. Suta ngomong sorangan bari luak liuk kasisi jeung kagegir. Cungungung kadenge sora anjing babaung. Ditema ku sora manuk jurig anu teu eureun di sarada. Gaya bag kalong hideung rabeng pating gaya bag luhureun sira Suta. Hiuk angin ngegelebug sorana siah ngaguruhan daruan ngoyageun tatangkalan anu aya di sabudeureun talaga. Suta harita soak sarta demikir panjang berengbeng lumpat sakuat tenaga bari teu eureun gogorobokan menta tulung kanulian. Tolong! Aya jurig! Kamana sia teh Suta? Dagoan aing. Kasugri kaum dangu. Jurig hulu ngalayang buukna anu ririaban katebak angin. Terus ngudag ka Suta anu keur lumpat bari teu eureun cicirihilan. Sorana ngirung mata kukurayeun. Ukur ngan sakedeung si jurig hulu geus aya hareupeun ka kalayangan halangan jalan. Ampun, nyingkas ya, momotong ngaganggu ka aing. Penting ieu sulaing kudu mondar sia Suta. Kitu ceuk eta jurig. Sanajan bari ngirung tapi sorana jelas kadenge jeung kaharti. Nyingkah sesetan. Tolong. Sakilat balicet Suta malika tukang. Maksudna mah rek lumpat ngajauhan. Nya, tapi barang ret ka tukang Suta ngarengkog deui lantaran ditukangeun geus ngajega aya tangtungan awewe anu eueuh sirahan. Puguh bae Suta beuki soak. Pengajian geus jauh kalabur kesang tiis ngoprot saluar awak. Hayang lumpat tapi orokaya sukuna karasa berat. Nya antukna mah ngajeng jenang tung parijeng calawak. Kamana Suta? Geus teu kudu lompat sabab moal aya hartina. Ampun. Awah ampun sia Suta. Silaing keukeuh kudu mondar. Ngadenge caritaan etah makhluk itu. Suta geus teu bisa ngejat. Sukuna kawas napel kana taneuh ari calanana geus jibrug basuh sarta pikirana geus asa eling asa henteu. Bareng jeung kitu awak anu eueuh sirahan teh maju ngadeuketan. Ari leungeunna anu rangguas jeung kukuna anu sareukeut teh ramakah. Bareng jeung kitu, seak. Kukuna anu sareukeut teh nyabetan jeung nyakaran kana awak sarta kana beungeut Suta. Seak bret. Seak bret bret. Baju Suta rangsak. Burial atuh getih ngucur tina beungeut. Kitu deui tina dada jeung beuteungna estuning matak pikawakireun jeung matak ginggiabeun. Alah. Suta ngagorobok tarik pisan. Awak jeung beungeutna jadi beureum ku getih seger. Rasakeun sia Suta. Ampun. Tolong. Ampun. Suta menta tulung. Sorana kadenge pating saleor ka bawah angin anu ngaguru. Bru awak Suta rubuh terus nyuksruk kana jukut bari gagerungan nahan ka nyeri. Bareng jeung kitu kalayang, si jurig hulu harita nyampeurkeun terus ngurilingan awak Suta. Panonna anu bolotot beureum katempo buburilakan. Untuna ranggeteng si hungna nyanggereng sarta teu asa-asa.
Gep punduk Suta digegel menipage. Ah! 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 Koceak, Suta ngoceak terus awakna abrug-abrugan hayang leupas. Tapi ku si jurig hulu teu dilesotkeun samalah terus didekeman. Karakak kadenge tulang beheung rekek jiga nama potong. Srot, getih Suta disedot ku eta makhluk nepi ka saat. Tekung silila, krejet, sukuna kekerjetan. Siga nama ngaleupaskeun nyawa, satuluyna kulahek awak Suta ngulahek, leuleus terus ngalungsar jadi banusan. Puas ya Suta peuting ieu sia anu jadi pangheulana. Sarta tungguan anu sejenna aing pasti datang. Saenggeus awak Suta eueuh nyawaan. Kalayang si jurig hulu ngalayang kaluhur muter ngurilingan cai talaga anu beut ngadadak motah. Cungungung anjing babaung patembalan ditema ku manuk jurig anu teu eureun disada. Kaayaan di talaga kacida mata keung jeung geuman para wargi. Hiuk atuh angin ngegelebug handaruan. Pasalang jeung sora jurig hulu anu seuri cicirihilan bangun anu suka bunga. Awakna anu eueuh sirahan ngajanteng yang hareupan awak Suta anu geus jadi layon. Saenggeus aya kana sawatara waktu, si jurig hulu anu kakalayangan teh les ngaleungit bareng jeung awakna katempo deui terus ngiles teuing ka mana. Jep sakedapan mah kaayaan teh jadi jempling. Sora anu seseurian teu kadenge deui kitu deui sora angin jeung manuk jurig. Ayeuna mah geus repeh. Kaayaan di talaga balik deui ka Wasasari. Cai talaga anu motah geus leler ukur katempo bating saria katiup angin. Ari layon Suta ngajoprak teu jauh tina handapeun tangkal caringin gede anu jadi saksi tamatna lalakon kahirupan Suta di alam dunia. Kasugri kaum dangu. Gancang namangsa alam peuting geus teu kudu dicatur lilana. Ayeuna urang kocapkeun bae poe isukna, harita teh wanci isuk-isuk. Panon poe geus boncorong ti belah wetan. Ari hayam jago geus reang kongkorongok patembalan jeung hayam bikang anu pating karetok bari kokoreh di buruan. Niangan kadaharan. Dina kaayaan kitu urang lemur Cibodas sakabehna geus harudang. Samalah geus loba nu arindit ka tempat pagaweana. Aya anu indit ka sawah, aya anu indit ka kebon, aya nu geus indit dagang, aya oge anu buburu gumantung kana pacabakana sewang-sewangan. Kocapkeun harita teh di jalan desa aya 2 urang lalaki anu keur laleumpang bari nanggung carangka kosong. Kawasana mah rek indit ngarit manehna teh. Ari anu saurang geus katempo umuran. Ngaranna Mang Sukro. Ari anu ngoramah jang duloh katelahna. Duanana harita laleumpang kalayan salse mapai jalan desa ngajugjug ka belah wetan. Saja jalan anteng guntreng ngarobrol sagala diomongkeun diselang ku sari-serian. Sakapeung mah Mang Sukro jeung Jang Dulo sok gugok amprok jeung anu sejen. Terus silih tanya tapi taralila anu satuluyna laleumpang deui. Mang, ari peuting lala jorongeng, Cok.
Ceuk Jang Duloh bari leumpang nyelang tumanya ka Mang Sukro. Nah aya ronggeng di mana Jang? Mang Sukro ngawalon bari balik nanya. Nah, hari emang tuh apal gitu. Pan puting teh aya raramean. Nah di mana ya ramean? Oh damang teh teu apal sabab sore kene oge geus sare. Da puguh teu kuat capek jeung tunduh. Jawab Mang Sukro bari jongjon leumpang. Didinya di lembur pasir awi di imah Mang Aptasan Bandar Beas teh. Tembal Jang Duloh ngawalon sarua manehna oge bari leumpang. Ari ujang lalajon teu? Hehehe. Nyapu gue atuh Mang sama latih sore kene kuring mah. Gus indit lantaran bisi beakeun tempat sieun teu sidik nemporonggeng. Harapan tempatnya lega nah mau disieun beakeun. Mang Sukro nanya deui bari ngareret ka Jang Duloh. Nya eta oge ari tempatna mah lega, tapi apan anu lalajo oge loba meni pinuh pasadak-sadak. Da puguh hampir tamplok di unggal lembur daratang. Bet urang dieu oge loba anu peuting lalajo, aya Kang Oman, Kang Odang, kitu deui si Uca jeung si Dolen anak Mang aya. Jadi geunah balik loba batur. Kutan si Dolen oge lalajo nya. Sigana rame mata gitu oge. Nyapu gue Mang rame mah samalah tadina mah. Hayang balik kuring teh. Hayang terus we di ditu lalajo nepi ka subuh. Hehe. Nya naha tu lain nepi ka subuh ari betah kene mah. Hehe. Tapi ronggengna anggusan Mang. Kan ukur nepi kaliwat tengah peuting. Jadi kapaksa we balik sanajan betah kene oge. Paingan si Dolen wayah kieu hees kene. Ari ayeuna rek kerit ka mana? Mang Sukro mengkolkeun obrolan tina nyaritakeun ronggeng kana perkara ngarit. Nya urang kalamping we atuh Mang ngarah jukutna harejo. Jauh teuing kalamping mah Jang. Kumaha lamun urang ngarit kan udah deukeut we atuh ka talaga. Da sarua jukutna harejo ngarit sacarangka mah. Ngarit sacarangka wae mah moal lila lantaran ayeuna mah jarang aya nu ngarit ka dinya. Embung Mang kuring mah teu wani ngarit ka talaga mah koong. Jeung sieun deui tempatna, sanajan beurang oge karasa geueuman. Wah, ujang mah beut borangan. Nah di talaga mah eueuhna naon. Mang oge sakali-kalieun sok ngarit ka dinya, tapi datara manggihan anu matak pikasieun. Malah mah tereh bebeunangan ngarit teh. Tapi da kuring mah sieun Mang nencak ka talaga teh. Nyat disaprak aya kajadian maot Nyi Utari anu layona kapanggih di dinya. Apan kuring mah can pernah nencak deui ti harita teh. Wah, ujang mah meni sok kacida hari borangan teh. Nya lamun ti peuting asup akal sieun oge. Tapi apan ayeuna mah isuk-isuk jeung caang deui. Tuh panon poe oge sakitu moncorongna di langit. Sarta bengras taya aling-aling. Geus hayulah mending oge urang ka dinya ngarit teh. Mang Sukro teu ngomong deui terus leumpang rada gagancangan. Nempok kitu Jang Duloh teu bisa majar kumaha. Sanajan hoream oge nya terus bae ngiclik tukageun. Leok mengkol ka belah kenca beras kategalan. Gok amprok jeung sababaraha urang jalma anu keur indit ka kebon atawa ka leuweung. Atuh Jang Duloh teh teu ngarasa keung teuing nempok kitu mah. Lantaran geuning batur oge loba anu lalar liwat ka pelebah dinya. Duanana harita terus kebat maju ngidul tekung silila leok mengkol ka belah katuhu. Beras ka jalan satapak. Ari di sisina loba dapuran awi anu ngajajar. Tempatna rada harieum. Sanggeus nepi ka pelebah dinya mah terus lempeng sarata dina waktu anu teu lila. Duanana oge geus anjog ka wewengkon talaga. Tuh Jang tempo geura. Ceuk Mang oge meuni harejo di dieu mah juku teh moal kungsi lila ngarit satanggungan mah. Kitu ceuk Mang Sukro bari nunjuk ka sabudeureun talaga. Ari di sisi katempo loba juku tanu harejo. Ret ka kenca, ret ka katuhu kaayaan di dinya karasa tiiseun. Nya Mang jukutna mah meuni loba nya jeung harejo deui. Nya puguh atuh da jarang aya nu ngala ayeuna mah. Da puguh atuh jalmana barorangan kawas ujang. Ceuk Mang Sukro seuri bari ngareret ka Jang Duloh anu keur rarat reret. Mang mah lain borangan ari kitu mah tapi era. Jang Duloh ngawalon sarua bari seuri.
lantaran rumah samanehna borangan pisan. Ayulah urang mimitian ngari teh ngarah tereh balik sabab mangrek terus neang sawah ieu teh ngarah teu beurang teuing. Mang Sukro terus ngecakeun tanggungan carangkana. Gap kana arit kitu deui Jang Dulo sarua saterusna mah ngarusrek ngarit bari ngarobrol sareta teu loba pikiran nanaon duanana jarongjon. Sanggeus aya kana sawatara waktu lilana. Carangkana geus parinu samalah meuni di dadat jukutna teh da puguh ngarah meunang loba. Hayu Mang da geus rengseng ari teh. Nyaan teu dila geuning nya. Ya hayu atuh da geus pinuh tapi keke. Ari itu naon nya? Mang Sukro panona melong kana palebah handapeun tangkal caringin gede anu katempo dauna ngarumpuyuk sareta jukutna rada jangkung. Mana Mang? Itu tuh. Handapeun tangkal caringin. Penasaran Mang mah. Cing urang tepuk ka ditu naon nya. Mang, geus tong sagala ditampo lah. Menying oge hayu urang balik. Ih, ujang mah borangan teh meuni beak ku sorangan je. Cicing we atuh di dieu daguan ari sieun mah. Keun Mang mah rek nempuh heula ka ditu. Tuh aya nu hideung. Nah beut jiga jelema nu keur sare. Kitu ceuk Mang Sukro bari ngoloyong leumpang ngadeuketan ka palebah tangkal caringin gede anu dauna katempo oyag-oyagan katebak angin. Mang, dagoan tong ningalkon. Milu kuring oge Dasar ujang mah borangan. Tadi diajak ningali embung, ari dititang ngadaguan di dieu embung keneh. Sok we atulah kumaha ujang. Mang Sukro neruskeun leumpangna. Ari Jang Dulo ngicilik tukangeun tekung sililagok ka palebah handapeun tangkal caringin. Breh katempo di dinya aya saurang jalma anu keur ngajoprak. Awakna estuning kacida matak pikawatireun. Awak jeung beungeut naraca tapak kuku sarta pinuku getih anu geus garing. Ari beheungna parat kana punduk katempo ngolohkor. Panonna molotot sungutna calawak. Ya Allah, Gusti. Ceuk Mang Sukro ngagorowok samalah terus molotot bari calangap. Ari Jang Dulo anu ngicilik tukangeun heran jeung reuwas. Lengkahna ngarandag. Aya naon Mang? Jang Dulo nanya ka Mang Sukro tapi anu ditanya teu ngawalon. Nya puguh jadi panasaran. Srog maju ka hareup sarta nangtung gegireun Mang Sukro. Ret kana layon saurang jalma anu katempo geus ngajoprak matak tinggiapeun. Koceak Jang Dulo ngoceak. Jeleng luncat ka tukang. Balicet berengbeng harita kene lumpat bari gogorobokan. Ninggalkeun Mang Sukro anu keur calangap taya soraan. Jang Dulo tuluy lumpat mangprung siga kuda mabur sarta teu malire kana nanaon. Cul carangka anu geus pinuh ku jukut mah ditinggalkeun. Da puguh boro-boro inget kanu kitu bisa ngabecir lumpat oge geus untung sababakat ku soak jeung baluas. Tolong! Jang Dulo terus gogorowokan bari kadenge benta tulung. Kocapkeun Mang Sukro anu keur calangap. Nya sakedapan mah kalah tuluy ngahuleng tapi teu lila. Manehna oge sadar terus luak liuk niangan Jang Dulo anu geus kabur ti dinya. Nya teu mikir panjang. Balicet berengbeng Mang Sukro teh lumpat tapi karek oge aya sababaraha lengkah. Regeureun terus ret ngaliuk deui ka tukang. Aya layon jalma lamun teu salah nenjo mah. Tapi nah aing kalah ngabecir lumpat bet kawas babenyit bae. Balik deui yah. Nah bener layon atawa ngan saukur teh joan hungkul. Cing urang tempo bisi salah. Kitu ceuk Mang Sukro. Ngomong sorangan sanajan rada sieun tapi jadi penasaran. Nya terus atuh balik deui ka tempat anu tadi. Da puguh can jauh teu lila geus nepi deui. Terus ngajanteng nangtung bari mencrong nitenan eta layon. Kalayan api kret kana rupana. Gebeg Mang Sukro reuwas. Sabab manehna sawauh sok sanajan awak jeung beungeut naraca sarta gertihan oge. Tapi masih bisa sidik kana rupana. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Nah ieu layon teh beut jiga Jang Suta anakna Juragan Subrata. Nah bener kitu. Mang Sukro terus nitenan layon bari ditelek-telek rupana da puguh hayang jelas.
tapi tetela jika nama bener sarta mual nyalahan lamun eta teh layon Suta. Tetela bener ya teh layon den Suta. Aduh, geus aya deui bae anu matak piribeuheun jeung anu matak pikiran teh. Kayak kieu mah aing kudu gancang balik sarta kudu buru-buru mere beja ka batur. Nya geus boga pamikiran kitu mah mitra. Mang Sukro teu miceunaan waktu harita kereh terus indit rurusuhan rek ngajugjuk ka lembur sarata rek mere beja ka batur anu sejen kulantaran leumpangna gancang. Nya teu lila oge Mang Sukro geus nepi ka jalan desa. Gok atu amprok jeung Mang Ajat anu dibarengan ku sababaraha urang lalaki di antarana aya Mang Aceng samalah Jang Duloh oge aya katempo beungeutna pias. Mang Sukro aya naon Mang di talaga teh? Sanggeus pahareup-hareup Mang Ajat langsung tumanya bari melong. Geuning aya Mang Ajat, kabeneran atuh aya ka dieu. Nya puguh tadi kuring keur ngobrol jeung Mang Aceng. Beut ngadenge di jalan, aya anu gogorobokan. Kuring teh jadi reuwas sarta terus ditingali ari pek teh geuning aya Jang Duloh anu keur lulumpatan bari gogorobokan. Tuluy ku kuring ditanya, ari jawabanna teh cenah tadi ningali layon di talaga. Benar atawa henteu eta teh Mang? Mang Ajat tumanya ka Mang Sukro ngeunaan beja anu katarima ti Jang Duloh. Aduh, puguh oge nya bener Mang Ajat. Teu salah aya layon. Mang Sukro ngawalon kana pananya Mang Ajat anu keur mencrong ka manehna. Oh, jadi bener nya Mang. Tapi nah layon saha? Mang Aceng milu nimbrung sedengkeun anu sejena ukur ngabarandungan. Lamun kuring teu salah ningali mah, eta layon teh jigana Den Suta anakna Juragan Subrata. Aduh, kuring mah teu tegan puna oge ih. Astagfirullahaladzim, watir matak pikarunyangeun. Ceuk Mang Sukro bari ngabiri-gidik samalah terus istighfar ngusap beungeut. Nah bener eta teh Mang. Mang Ajat nanya deui kituna teh bari molohok siga anu teu percaya. Kitu deui anu sejena malah terus silih reret jeung baturna. Ya atuh tingali we ari teu percaya mah ku sorangan ngarah yakin. Nya kuring rek katalaga sabab hayang nyaksian ku panon sorangan. Tapi ari Mang Sukro rek ka mana ayeuna? Mang Ajat nanya deui menita telepe ke Mang Sukro. Ya kuring mah rek ngabejaan Pak RT jeung Pak Ici. Samalah terus rek ngabejaan ka kula warga Juragan Subrata. Da pasti can nyahoeun atuh lamun anakna geus maot. Ari Jang Duloh rek milu deui katalaga. Mang Sukro ngareret ka Jang Duloh anu keur nangtung ngajajar jeung batur. Nya Mang, tapi kuring mah lain rek ningali layon ka ditu teh, rek nyokot arit jeung tanggungan jukut anu tadi ditinggalkeun. Ya jika atuh da moal keung ari loba batur mah. Hayu atunya ayeuna kuring mah rek mere laporan heula ieu teh ka Pak RT. Nya sok atuh ka ditu Mang buru-buru. Leos Mang Sukro guragiru indit rurusuhan rek ngajugjuk ka imah RT. Ari Mang Ajat jeung Jang Duloh kitu deui anu sejena terus arindit muru ka talaga. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah mitra kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.